Ah, aing najis deh nyabaan. Da. Hei, kemana kan? Angkari bungkieu. Kan? Angkari bungkieu. Kapan orang terka nyaba, tetulus. Bare tadi tita diajakan digawe kurang kalah pulah paleh teu. Tetulus, orang tepan ayah budak nelepon. Jadi di Jakarta teh bapak kudu ka ditu ke Jakarta. Oh, tita budak. Ngan, kayak bapak cenah. Ku abi dijapkeun ka terminal, bapak ulah kana travel. Ulah kana elep. Cenah kana bus cek budak teh. Ti jam sabaraha? Nya atuh, bapak cenah subuh we amih ka dieu rada sore keneh. Kayak ai pang teu jadi mangkat ayeuna. Urang teh ti jam 5 posisi jalan. Da eta urang ti jam 5 nepi ka ayeuna urang geus jam sabaraha geus asar. Megat bus eueuh hiji ge. Lah teu lumrah. Eueuh cum urang kalah kesal megat bus. Jurusan teh loba. Loba nyangan eueuh. Lamun di urang mah ye kapan Budiman aya. Eta mah Budiman. Merdeka. Merdeka eta mah. Terus loba eta mah nu liwat. Gapuraning Rahayu. Oh, loba eta mah nu liwat. Bes aya bes premium. Nah atuh mun urang mah pegat eta. Urang titahna ge kana bus, budak kan babari ngajemputna ka terminal. Itu urang teh. Mantap urang nepi ka ayeuna megat bus nepi ka eueuh. Kayak maksud urang mah teu ngarti kapan bus teh. Teu mimiti jam 5 ge geus datang anu jurusan. Eta ge loba ai bangsa nu kitu mah Aladin, bangsa Budiman, bangsa Gapuraning Rahayu mah loba. Da urang ku budak titahna kana bus urang mah megat bus eueuh ti janari urang. Mantak ayeuna urang bisi pajarkeun ku pamajikan mati mah geus indit geus nepi. Urang mantak balik ayeuna. Urang sakiang karibungna tuh. Ya udah ari kahayang akang kumaha maksudna kapan bus teh aya? Budiman teu dipegat. Teu. Harianin mobil leutik mah. Hari ada di saram kana mobil leutik mah titahna kana bus. Aya anu liwat. Wah cinta itu bus. Mana teh mah pariwisata. Wah lain piknik. Jebuli bus. Wah meureun ieu cinta bus ieu meureun. Aya nu leutik geuning. Dipegat ku urang teh. Turun. Oh da teh mah pariwisata. Jebuli itu ambulans. Tah. Bener eta mah nya. Bener eta mah ambulans. Tah urang mengkat bus eueuh. Kayak ai maksud akang hayang kumaha maksudna? Kana bus. Aya ngaranna Kang Ai Budiman Merdeka Gapuraning Rahayu bes jeung Sinar Jaya teh bus kari dipegat di kieu. Anu gede eta bus nu kitu. Ye, ari kahayang akang kumaha maksudna? Sugan teh aya aksaraan dina gigirna teh diharupna kaca bus. Ka urang teh megat nu kitu bus. Ambulan C dina itu. Kitu. Jadi da moal aya atuh nu kitu mah tah aya nu ngaran-ngaran mobil gede kitu teh bus teh. Kan arana beda. Palingan da aya di luhur teh tulisanana rambutan. Cenah Bekasi di luhurna teh aya. Mah pegat eta. Sok sia nyalahan urang panglem teh kurang megat. Ari bus teh nu kitu. Ai kahayang udah mah di gigirna teh busnya. Nya. Da moal aya sirik nepikeun ka atuh kumaha urangnya mending teh we kitu indit teh nelpon heula ka budak. Nelpon heula ka budak katunya teh jadi ayeuna we kitu. Bong urang genok mun ibung eta jingjingan mah nih. Rok kayaning edus urang nu berat mah edus moal dahareun jang budak. Ka manakeun? Kala dibagikeun. Jadi bawa aya berat mah balik ka urang malah. Amit. Ari urang ka imah heula we syukur deui dituikeun deui lah. Gitu.